kapan orang teh hakikatna atuh orang supaya dikersakeun ku rumah kawasa atuh syariatna cukang lantaran nama orang tatanya tak itu ce lain lain ngaburuntakeun rumah tangga ce demi imah demi keselamatan rumah tangga ce demi harmonis gitu Gusti nuhun jang dawala nuhun bela puntennya da ce mah sun sateu mah sunnya sun deudeu ade ulah dibejakeun ece nyium kuring teu moal ulah dibejakeun ece nyium kuring jeung ban nyium ilaing mah kumaha tuh da bibir can nepi kana pipi bibir ilaing geus miheulaan hodak kieu biasana abdi mah ce di mana aya eta dukun di Cibiuk aingana teh ewon di Cibiuk seke jendil ta eta seke jenil pasak di desa Burayut kela tuh alah keke orang ini teh ka itu jeung abdi ece kela ece dangdan heula lain perlu bebeja heula ka bapa perlu ongkos aya duit ieu ce eueuh sabaraha keke urang pariksa heula oh bisi eueuh kitu urang menta heula ka bapa urang ngajual-jual hayam matak naon ulah aya tapi ulah ka bapa mah ulah bebeja rek pinjem duit lamun eueuh teh mah di ece kumaha bebejana ka bapa heuh urang api-api ulin urang mah naon kitu neangan budak kitu leungit kumaha carana kieu geranya jang dawala nya ari ece mah dengan sakadar pangawakan awewe jeung minantu kurang cong lah kami toha mah aya mah ece mah lamun ujang dawala nyaah ka ece dek masrahkeun dek dibeureum